Nyobaan dagang di leuweung. Hoream dagang we di kota mah. Capek. Loba we nu meuli. Wey, kasibat naon ieu Mang Adung dagang bakso. Kancing cetet reka mana maneh tengah leuweung sorangan lelempangan. Biasa we tadi Mang aya rapat Karang Taruna salam dunya. Manya rapat tengah leuweung. Apaan anggota Karang Taruna ge bancet kabeh. Beuh, tobat. Cela, ieu teh bener seorang Mang Adung dagang bakso. Nya bener atuh. Ulah gitu wing teh dagang bakso. Lain gitu. Nya alus we resep, tapi manya dagang bakso tengah leuweung kieu. Lah, usaha mah di mana we tengah leuweung oge aing geus dimilikan mah jadi. Nya bener sih, payu gitu dagang bakso di tengah leuweung Mang. Alhamdulillah tadi ge rame euy. Wah, rame nu meuli. Maung jeung bancet garelut. Ieu mah. Nya mun keur rame-rame, lamun keur sepi nya pika keungeun. Naha. Da tengah leuweung atuh. Hihihi. Cik atuh abi hoyong meser damelkeun Mang. Oh, siap mangga. Kela tungguan. Rada gancangan ya, soalnya bisa minggu can uwi ka bumi ieu teh. Maneh teh turunan Tarsan meni betah cicing di leuweung. Hihihi. Seuri sia mandi. Meni kitu. Ieu rek dibungkus atau rek dituang di Brunei? Dibungkus we lah. 7 lapis mun dia sama plastikna. Heug. Baso naon wae eta Mang? Bakso urat, bakso urut ge aya bisi erek mah. Baso urat we Mang. Uratna di mun tiasa mah. Urat maneh ku aing diarit. Karetna 3 we tong seur teuing Mang. Moal dielas ku aing mah plastikna kagok. Mang ih meuni marah-marah wae. Sia nu piaraleun. Nyantos atuh misesan we rada seuran. Bakso kehe ditelin martabak. Nah, sia teh meuni musingkeun pisan. Paina eueuh nu meuli nu dagangna ge amak-amakan wae. Lila-lila sia dikulub kuing. Tuh Mang geus guguludugan rek hujan ieu mah. Teh jadi meuli. Cuki rek ka mana sia teh? Ongko geus mesen. Kedeui we lah karek inget abi teh boga alergi baso. Kitu tah ai botol saus dibere nyawa teh.